Tuh pakai kunuman ya ngang tugas man. Dakot kaki ke mana? Wah, ketangan ke base camp. Semua. Siapa namanya? Teuing lah. Assalamualaikum. Salam. Saya ditarik di Dario nih. Ayo jangan ke base camp we. Tuh kopi tapi dia ge. Exoting. Ngomong chat. Lain syuting iya, imak iya ya. Sam minggu ku teh urang teh geus tayang. Iya. Terus kumaha? Lain gitu. Gasen chat. Jelaskeun kumaha siap tuh. Mailur teh geus nungguan. Kumaha ieu jam tayang urang seminggu pul can aya. Masih. Tah naranyakeun wae ieu. Aya naon urang klarifikasi we. Urang aya naon heuh saminggu pul teh tayang ye. Aya naon ye? Urang jelaskeun ka Mailur. Saya jelaskeun. Benda salah paham kena. Coba jelasin siaman. Iya. Cuma kieu-kieu wae. Hayo tuh. Kan heula, ieu mah serius ya. Masalahna Terus. menyangkutlah mencari tamah kebahagiaan seseorang lah. Surgana seseorang lah itu mah. Surga pribadi, keluarga manehna. Bahwa Aji Timi binti Bapak Sardan tos pupus meninggal. Deh kan lain kitu. Urang aya nama. Urang minta doa di Mailur Sudor lah. Supaya di pundak Kang Ogi penulis cerita Sudor tenang di alam sana, ditetapkan surga Allah, karena surga Allah. Minta doa-doana lah di Mailur Sudor sadayana. Resa detik 2 detik minta ketulusanna lah. Amin ya. Di Mailur gitu. Ikhlas, enak orang minta Al-Fatihana ya. Enak orang bareng-bareng dia Al-Fatihah lah ya. Doa supaya tenang almarhumah tenang di sing aya dina sisina Allah, dina rahmat Allah, subhanallah. Amin. Aya nama urang kabehan urang minta doana, urang bacakeun surat Al-Fatihah. Fatihah bareng lah. Doana nya aya nama. Orang tenangkeun kana hate, pikiran urang, kumpulkeun otak, hate urang kumpulkeun si ikhlas. Ada orang apa bareng-barengnya. subrek tong poho lonceng na dulur tong hilap jalmi pelit kuburana sempit. Bos, ayo nongkrong kieu mah kudu meuli kuaci soalna teu ngeunah lamun nongkrong kieu teh ngadang kuaci mah. Moho gara. Tuh kudu meuli kuaci ayo teh enggak meuli kuaci we. Wah, saya penting ngopi teh namanya. Iya. Yo, Pan. Bos ya bos ya. Ada siapa balik deui. Ayo nunggu di dia. Iya. Halo, A. Di mana? Cina di pipit panel. Oh, kedang mah tawe. Tungguan di panel. Buru. Kerenaan kuaci heula, kan hese menean kuaci teh. Di daguan. Oh, kedeng tungguan sabar di panel, kedeng ka panel kedeng. Mana nya si Ate Lida? Di rengitan aing. Nyah. Mir.
aing nih. Coy nih. Udah berani sore nih. Di mana aing muter-muter panel tuh iya teka panggih. Tadi di dia, cik sia cenah di dia di tukangan panel. Ya kuaci teh, nah sesuai perjanjian sia. Naon? Aing mau gi kuaci, sia jadi kabogo aing. Bung Sesuai awet. perjanjian sia. Awet. Bung aing bobogohan mah aing mah hayang kawin butuh kepastian. Capek aing bobogohan wae. Oh, orang kawin, tapi aing kudu ngumpulkan duit nah. Heula aing mau duit nah aing. Dikan kuacina. Oh, emang nak bisa kanyon kuaci manten kuaci mariweuh. Geus ditu makan. Cuma hidung buat hidup deui. Kasih ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Assalamualaikum, Deh. Oh, buru-burunya. Edan sia. Agak pasti kamu kieu. Anak ye ewe urang ye. Eleh si ompong mah. Oke coy lah. Siap. Siap. Oke, siap. Ayo Ayo. lah. Mat lah. Mana iya jalan? Kita di mana? Aduh Gusti, anak aing palid anu bungsu, anu cikal pengen kawin can baik balik ka imah geus bara minggu can baik balik. Puju aing turun jabatan jadi hamsit, nasib aing teh kumaha deui atuh Gusti. Astagfirullahaladzim. Kalau sudah tiada baru kerasa. Kalau tiada baru kerasa. Coba botak. Aduh, saya kunaon deh. Diwir mancung. Irung pesek. Ya ampun. Itu nama. Transit. Atasan teh sia ngadon seserian. Atasan sia itu kudu hormat. Bung teuing ngareng teuing hormatna. Tak hormat ku aing turunkeun sa jabatan sia. Jadi sia daek sengsara ya nak. Ih, oh tuh. Anak saya teka paraban. Ujung mangges palid, anu hijina kedekan balik. Daek sia teh balik-balik ke tasnya. Buat tuh. Ih, meureun aing Sia posisi kudu Odi. hormat mantakan ka si Odi. Oh, aing hormat. Anyar di RW aing ieu nang kata aing. Kudu hormat. Lucu sih ya. Ih, Lo seserian wae belegub sia. aya lucu lu Mas Odi. Tadi udah galau jadi ente aing jadi lucu. Aing. Tahu lucu aing Odi. Sate Odi, aing ampun baju di mana sugan eta. Bacot. Hormat cetel ka seserian. Belagu sia. Lucu Odi dah eta beli baju di mana cet Odi dah. Wah, di modalan nih mah. Isi oleh seserian wae atuh kudu Wibawa gagah, wibawa. Aing hormat kasih atuh. Atuh kena Hormat ka aing. Gelo aing. Pusing ada. make sense ya. hormat cetel seserian. Dia aing kudu lah. Aing kudu. Siap. Siap. Hormat aing. Hormat. Hebat ya luar biasa. Arak ta ieu RW. Tanggung jawab ka masyarakat ta ieu lain sia. Cet atuh sia mah ieu dijieun RW, tukang bajigur we. Ini lucu kitu banget aja. Siang bisa pae coba. Aduh lucu. Bingung aing karang ngadon heureuy di dieu. Arti aing. Puju aing arek kampanye ye. Arek kambejaan masyarakat ye RW anyar ye. Hongor. Oh benar. Teh nyahoon di dinya mah. Kamari ge aing mencit kebo genep belas ku aing dipoe. Edan, sia duit di mana eta bancet?
Yang nyolong ti mana sia ta duit pancet? Aduh ae sia ka bos aing culang colong. Bos aing jelema bonghar. Buktina si Odi di modalan. Jangan-jangan si Odi di dalangan ku sia nyacet. Ngur. Iya dong, aing pan digalang ku si Bancet. Si Odi bocor euy, kumanya? Bahaya ieu ya. Wah, sia nam kanyawan ada udang di balik batu. Jakeun poe sama masyarakat ieu. Bahwa si Odi dipilih ku sia jadi RW. Kade disogok sia si RT na ku sia cet. Ngur. Bos, mah bener ieu mah. Kudu bos si Odi mangkat. Ayo gotong buru. Wah bener ieu. Tong si Odi dulu. Wah, sia kuat ngejakeun sia kawarna laporkeun ieu. Aduh, ieu mah. Jakeun poe sia Bancet. Percaya di luar damai mah. Iya. Wah, si Bancet ieu mah gawat ieu mah. Kudu bejakeun ku aing ka warga ieu. Aing kudu laporan ieu ka warga ieu kabehan ieu. Ka warga ieu. Kumaha carana be aing be percayaan warga ka aing deui ieu. Ieu mah beres itu beres ieu. Kacau ieu dunia ieu kacau. Geus aing mangkat we ayeuna mah. Kacau ieu mah. Be ganteng deui. Aing jadi hamsit mah deh. Ganteng komo aing deh, kacamata ganteng mah. Mana sih maman teh? Kan cina meuli cilok meuli lila. Aing mending sekarasa. Teh datang-datang. Mana panas deui. Cina meuli lila mah juk teh. Capek. Mana cilok mah? Hiji deui. Siap. Teu jangan nya. Siap usia dari jinya. Henteu. Wah, pira aku pan meulina 2. Tengah aja. Sok biasaan. Terus yang deh eta. Heeh. Kumaha. Tadi teh ragag. Terus Paling dicomot. Tidak anget ku aing teh. Geus hiji ayeuna. dari kumbala eta nu dagang. Henteu. Atuh geuleuh sih. Teu cai. Moal deh tuh. Malah diteri saosan deui. Saos Kecap doang. Kumaha dagang teh? Geus jual kudu gerobakna beureun saos. Tas sia. Paduai ka batur teh. Atuh mun teri saosan itu aing resep atuh kecap doang mah. Kadina jeung aing. Mana hiji deui. Kudu kada aing pola. Sing korupsi aja. Kada heula. Wah, siapa yang sadari ji? Mana ada kita mah? Beda. Siapa kan heula aing adi sebelum sia. Kita bantu. Cuma gede. Wah, tung suak. Asa mega. Asa mangsa Udah siap kan numpang nah. mana tadi saosan deh. Apa tidak tuh? Sorry mana? Ya. Ya, itu. Ada udah kan? Udah. Mungkin saya 2 tadi dagang hiji. Enggak ah. Mana sih? Asa dulu cengin enggak? Tuh tadi. Enggak iya. Wah, lama tuh. Kenal ya. Mana sudah makan. Gurih sabak cilan. Jorok sih. Kalau lebih tepatnya aing, boleh serangan aing sama motor. Punya. Oh, udah tinggal makan Aja, dia tuh kan. Kalau kita makasih apa ya? Arah serangan sih ya. Ayo numpang. Bodoh. Kan masuk penari di sini. Untung aja ragak. Mesti udah bilang setek kuat gitu. Nah. Gua balik, Pak. Mana ya? Ari si Maman si Manin kemananya? Kamari mang janjian ka aing arek meuli cilok di dieu cenah. Tapi ku aing ditengkeun ka di areuh. Ah, tengkeun ku aing di warung sudor. Bahaya di warung sudor. Iraha aing kawin teh kieu wae nih. Naon deh abah aing telepon. Halo. Naon, Bah? Gelis di mana gelis teh? Gera balik gelis. Ngerakeun di mah batur wae. Ngerakeun naon? Hayang kawin, lain ngerakeun ieu. Heeh, gampang. Lalaki mah gera balik heula we. Balik-balik naon? Ah, bung abah masuk nyarekan. Namun moal balik, abah nu balik ke? Balik cerekan ieu ku abah ge.
Buru balik. Mau dicarikan iya. Ki orang mau baso ka Lebak. Bung baso mah. Hayang kawin. Lalaki mah aya di imah. Buru nena ka dieu, geura balik. Buru balik manten ya. Jodoh neng teh. Balik. Awas mun ngabohong. Tadi nya balik ke. Balik entah kumanya gila sudah situ masih balik kawin sudah si mangna kamar aya tipian aya kipasan aya lemarian nah imah aing butut ih aing mah nanya abah aing miskin lah RW sudah si leuwih beunghar ti RW susah hidup ya ampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Desi, Teh Desi nage. kemana? Keur dicai. Emang eta saha? Bajra. Ngilit Bajra bisa ngomong. Bisa tuh. Nanti teu bisa di dunia ya. Mana Teh Desi nak? Eta sia rek nang ka dia. Nah, Teh Desi minta duit. Emang si Desi saha sia, Wik? Teh Desi bager usuk mere duit. Emang sia duit jeung naon sih, Wik? Yang jajan beli cilok sudor. Ampun. Minta ieu. Lila amat cilawik teh. Yang buru-buru iya ya penting orang ya. Nu kesel ya nungguan ti tadi budak. Mun loba tadi ngambilna. Tanya. Ya, ayo 2.000. Ya, 2.000. Risia ditanyakeun manu rembaran, dibere manu receh 2.000 geus mah. Nu eta di kana eta. Ulah iman nu kolot. Budak mah eta we. 2.000 deui. Ih, ieu mah aneh. Ge mah lah satieureun cilok mah. Mungat ke ditu lah. Terus namun aya Teh Desi na bidakeun kitu nya. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kantongan deh ah. Menang 2.000. Ada mah kurang itu. Ya cilok mah menang 2.000. Mana itu be? Kurang 8.000. Oke, mana itu lah. Ayo kakak, terus. Oh, orang malah kan jalannya. Des, antar orang balik yuk. Langsung carekan. Hayu, tapi orang mau disalilanya nganterkeun doang. Kajen CS. Nuhun ya. Iya ti kuku aing meni lucu iya. Geus di paraban ge begeng we begeng aneh. Ti kukur sia teh geura montok. Abe sia koeng ke jual abe teh raku sia montok mah. Begeng wae ti kukur teh aneh ge. Koeng geus di paraban ge cai. Iya pur sia mah. Aduh. Gawat. Iya kemana anak aing teh ieu teu kapanggih-panggih ti kukur bantuan aing coba ti kukur
Abah, keur ngobrol di saha, Bah? Neneng, kemana wae sia? Ku aing teh angan teh sia, karek balik ngin sia. Teu karunya ka aing lain sia Neneng. Neng, urang di heula nya. Abah maneh ngamuk. Kayak imah urang dieu nya. Heuh, kayak urang ka imah maneh. Heuh, kayak imah nya. Nah, Abah. Sia kemana wae sia ku aing teh angan ge. Pan aing teh kos kieu teh gara-gara si Abah aing hayang kawin tadi kawin-kawinkeun. Mang kawin gampang, main duit 10.000. Pan aing mah hayang kawin, lain hayang duit 10.000, Abah. Ganeng lah sia, kawin ke kata yang listrik. Mada namun misalnya aing kawin ka tiang listrik anak aing kabel, Abah. Bari nau kasabaran sia mah. Lah tuh aing dicarekan wae mah aing mangkat deui ayeuna mah. Abang ke janji, urang ngumpulkeun duitna heula. Pan kawin teh ku duit. Lain ku daun ieu. Janji palsu, aing geus 3 bulan ngadogoan di janjian wae tapi eueuh nepi ka ayeuna, Abah. Sia mah teu nyaho ka peurian aing. Sia mah nyaho ieu. Aing di poro keluarga. Sia ge teu nyaho ieu, aing di turun jabatan ieu. Jadi hamsit, make baju hejo ieu. Aing di paehan keluarga ge sia ge moal nyaho ieu. Lain sakalian atuh di paehan. Eta sia anak duharka. Duharka. Geus lah aing dicarekan wae mah aing rek mangkat, Abah. Ulah neng ulah. Anu mah geus sia asup ka jero we, mandi heula man, mandi buru ulah kabur wae sia. Geus butut, kolot, ompong, gede adat deh. Pantesan anak lu teu betahun di imah. Ingat Mailur, artos mah mau dibawa mau dibawa maut. Tapi karya hirup terus sampai orang maut. Aneh. Kur, sia teh geura montok. Kabeh sia poeng kejual kabeh teh raku sia montok mah. Ring wae ti kukur teh aneh. Poeng di paraban ge cai. Ieu pun. Aduh. Gawat.